Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca salajengna tina pirang-pirang pasunahan wudu. Sadacana urang ngebahas kamari fardu wudu ayeuna sunnah wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sunnanuhu sareng ari pirang-pirang pasunatan wudu. Ayal wudu ieu tegasna mah wudu. Asyratu asya'a eta aya 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni sareng eta tetep tina sapalihna salinan matan. Asyru hisalin ari lapad asyara salin. Atasmiyatu kahijina sunnah wudu teh nyaeta ngaos bismillah awalhu dina ngawitanana wudu. Wa qaluha sareng ari pangsa kedik-kedikna tasmiyah eta bismillahi nganggo lapad bismillah. Jadi satajan wudu urang sakedik ngucap bismillah. Wa akmaluha sareng ari sampurnana tasmiyah eta bismillahirrahmanirrahim nganggo lapad Bismillahirrahmanirrahim. Wa intaraka makala meninggalkeun si jalmi anu wudu atas tasmiyatu kana tasmiyah awaluha dina ngawitana wudu ata maka ngadatangkeun si jalma atanapi maksada maka biasa si jalma biha kana eta tasmiyah teh biasnaihi diucapkan di tengah-tengah wudu. Pain parago maka lamun beres si mutawadi minal wudu itina wuduna lam ya'ti maka teu ngadatangkeun teu kedah ngadatangkeun si jalma biha kana eta tasmiyah. Enten mun wudu tos beres mah teu kedah. Wa ghusl kafaini sareng kaduana ngawasu dua dampal panangan. Sunah nu kadua tina wudu nyaeta ngawasu dampal panangan ila qaini dugi ka ramo-ramo duanana. Qabla madmadoti sataacan kumur-kumur. Wayag siluhuma sareng ngawasuh si jalma huma kana itu kain itu kana itu kafain salasan diwasuna teh 3 kali dintaro dada lamun mah mangmang si jalma bitahrihima tina sucina dua dampal panangan qabla idkhalihima samemeh ngasupkeun si man kan samemeh ngasupkeun itu kafain al inai kana wadah al mustamila anu nampung eta wadah alamain kana cai duna kulataini anu kirang tina 2 kulah. Failam yaghsiluhuma maka lamun teu ngawasu si jalma kana dampal panangan kuriha maka dimakruhkeun lahu ka eta jalma naon gom suhoma ngasupkeun ieu dampal panangan pil inai kana wadah anu kirang caina nu kirang tina 2 kulah. Wa intayaqana sareng lamun mah yakin si man tuhrohuma kana sucina kafain dampal panangan lam yukroh maka teu dimakruhkeun lahu ka si jalma naon gom suhoma ngasupkeun kafain atanapi dampal panangan kana ieu wadah. Wal madmadatu sareng ari katiluna nyaeta kukumur. Sunah nu katilu tina wudu teh nyaeta kukumur. Ba'da ghusli kafaini saparantos ngawasuh 2 dampal panangan. Wayah sulu sareng disebut hasil naon aslu sunnati asal sunnahna ieu madmadah piha tina kekemu bidkhil ma'i kalayan ngasupkeun cai pil pami kana cangkem kana mulut sawaun sarua wae adarohu rek kekemunna teh diputer-puterkeun cai pihi tina eta cangkemna wa majahu sareng ngabuang eta si jalma kana eta cai amla atanapi teu bade dibuang bade ditelan telangkung bade diputer kedah diputer-puter. Fa in arada maka lamun ngarep si jalma nu wudu tawa disebat mutawadi al akmal kana kasampurnaan
karena kasampurnaan kemu majahu maka kedah ngabuang tah sampurna mah bekas sudut kekemur teh dibuang. Wal istinsaku sareng kaopatnya na istinsak teh nyingsrek cai ngalebetkeun cai kanu pangambung ba'dal madbadoti sampantos kukumur. Waya sulu jeung disebut hasil jeung kasebat hasil asal sunah asal sunahna maksana mah disebut sunah piha dina eta istinsak atana pingisep cai bi'id khalil ma'i kalayan ngasup kena cai ieu si mutawadi pil anpi kanu pangambung. Jadi kedah diingsrek diisep sanes sungkul dikumbah sawaun sarua wae ieu ngingsrek teh jadbahu ngahirup nyedot si jalma binapsi ku napasna si jalma ila khayashimihi nepi ka cukang irungna atau janur irung wana sorohu sarang nyebrengkeun si jalma kana eta cai amla atana pintu. Enten intina mah diwasuh pangambungna. Fain aroda maka mun karep si mutawadi ala akmala kana nyampurna kana istinsak nasarohu maka kedah nyebrengkeun si jalma kana eta cai teh maksudna langkung sampurna. Wal mubalaghatu sareng ari mubalaghah narikeun atau ngeraskeun eta matlubatan dianjurkeun fil madmadah dina kukumur wal istinsak sareng ngingsrek cai. Wal jamu sareng ari ngumpulkeun bainal madmadati antarana madmadah wal istinsak sareng ngirup cai bisalah si urupin kalawan 3 isepan tah saena mah disakaliguskeun antara kekemu sareng ngingsrek cai dijamakeun kalawan 3 kali isepan ya tamadmado anu kekemu si jalma min kulli tina saban-saban sahiji min hatina eta salah sahurafin sumaya stansikus teras ngingsrek si jalma eta pitu langkung utama min fasli tibatan misahkeun bainahuma antara kekemu sareng ngingsrek cai. Wa masu jamirasi sareng kalimana nyaeta ngusap sadaya mastaka wapi badai nusahil matnya sareng eta tetep dina sapalihna salinan asmatan wal wasti'abir ra'si bil masi ari lapat isti'abur ra'si bil masi maksudna mangaratakeun mastaka kalawan usapan ama masu ba'da ra'si sareng anapun ari ngusap sapalihna mastaka pawajibun maka wajib kama sapatos keterangan sabakon tipayun. Jadi nu wajib nama sabagian kepala itu nu wajibna dina mazhab urang tapi sunah mun di kepala diusap sadayana. Walau lam yurid maka lamun mah teu ngarepkeun si jalma nazama kana ngalaana perkara ala roksi nu aya dina mastaka si jalma min imamatin dina sapartos sorban misalkeun negadu nganggo sorban imamah wa nahwiha atawa sapartosna imamah kamala maka nyampurnakeun si jalma bil masi kalawan ngusap si jalma alaihi kana eta imamah dan tiasa menapalkan imamah ngusap ma imamah mastakana ngau imamah jadi tiasa imamahna diusap. Wa ma sujamil uzuna ini sareng kagenepnya tak ngusap sadayana 2 cepil. Dohirihma arek
luarna itu cepil wa baitinihima atanapi lebetna itu cepil. Bima injadidin kalawan cai anu enggal. Jadi pas dina mastaka teh anu cepil teh kedah cai anu enggal teu kenging bekasna. Saya nama cai anu enggal jerona sareng luarna nganggo cai anu enggal. Ai goeri balari rosi tegas nama cai anu teu ngabaseuhan kana mastaka, tegas nama cai anu teu dianggo kanggo ngabaseuhan kana mastaka. Wa sunnatu sareng ari sunnatna fi kaifiyatil masihima tina tata cara ngusap dua cepil eta ayyudkhila ngasupkeun musabbihataihi kana dua curugna fi somakhaihi dina liang cepilna wa yudirohuma sareng muter-muterkeun si jalma kana dua curugna alal ma'atifi kana lupat lepitna cepil. Wa yumirra sareng kedah ngaliwatkeun si jalma ibhamaihi kana dua jempolna si jalma ala zuhurihima kana zahirna atanapi luarna cepil. Summa yulsiqa saterasna nepungkeun si jalma kafaihi kana dua telapakna wa huma sareng ari kafai atanapi talapak panangan eta mabelulatani anu dibaseuhan duanana bil uzunaini kana dua cepilna istidharon kana arah-arah ngadohirkeun atanapi kana arah-arah mastikeun. Wa tahlilil yatil asati sareng katujuhna sunnah wudu teh nyata nyela jenggot anu kandel bimusalasatin kalau anu ditulis cecek tilu minar rojuli tilalaki amalihat rojuli sareng anapun ali janggot pamegat al khafifatun ipis walihatul mar'ati sareng jenggot istri walahunsa sareng jenggot banci payajibu maka wajib naon takhliluhuma nyelana jenggot rojul imro'ah sareng hunsa wa kaifiyatuhu sareng tata cara nyelana jenggot eta ayyudkhila ngasupkeun saha ar-rajulu eta lalaki nu gaduh jenggot asabiahu kana rama-ramana rajul min asfalil lahyati tina panghandap-handapna jenggot. Fatahlilu asabi'il yadaini sareng kadalapana nyata nyela-nyela ramo dua panangan warijalaini sareng kasalapana nyela ramo dua sampean in wasalamun nepi non alma ucai ilayah kana eta ramo min ghairi tahlili tanpa disela-sela. Failam yasil maka lamun teu nepi cai kana sela-sela ramo illa bihi angin ku eta disela-sela kal asabi'il multafati sapertos pirang-pirang rama anu rapet anu nempel wajib maka wajib naon takhliluha nyelana ramo anu rapet. Misalkan ramo teh arageung diperkirakeun cai teh moal tiasa lebet maka wajib eta mah ramo panangan ngantelkeun di kanu ramo-ramona salah-salahna panangan atau sampean wajib. Tapi mun dikira-kirana cai bisa asup kanu salah-salah ramo ramo sampanangan atau sampean maka hukumna sunah dimun salah-salah. Wa ilam yata'atta sareng sanajan teu gampil naon tahliluha nyala-nyalana itu ramo
iltihamiha karena rapatna eta ramo, haruma maka haram fatkuha nyoekeun eta ramo tah teu kenging disoehkeun. Lamun ramona misalkan terlalu padat rapat atau napi teu kenging urang nyoeh-nyoehkeun. Ditahlili kana arah-arah bade nyela-nyela ramo nya tos samampuna. Wa kaifiyatu tahlil yadaini sareng ari tata cara nyela-nyelana dua panangan. Ditasbiki eta kalawan ditasbik dicarangkeun dibeberkeun panangan eta. Warijlaini sareng ari tata cara nyelana dua sampean eta bi ayabda kalayan ngawitan itu si man eta si jalma bihin siriyadihi kalayan cingir pananganna itu si jalma al yusra anu kenca min aspalir rijli tina anu panghandap-handapna sampean. Mubtadian tingkahna dikawitan bihin siri rijlil yumna kalawan cingir sampean anu katuhu. Khatiman tingkahna anu ditungtungan bihin siri yusra kalayan cingir anu kenca. Min yadaihi tina dua panangan si jalma wudu warijlaihi sareng dua sampean si man alal yusra kalayan mandeurikeun anu kenca min huma tina panangan sareng sampean. Amal udwani sareng anapun ari dua anggota alladzani anu yashulu gampang naon gasluhuma ngawasuna ieu dua anggota ma'an tingkahna bari babarengan ngawasuna teh ka khadaini sapertos ngawasu dua pipi. Fala yaqaddamu maka ulah diheulakeun naon al yumna anu katuhu min huma tina itu dua. Jadi sekaligus aya sakirana kira sakahontal langsung mah. Bal balik tayutoh hironi disucikeun duana nadab atan wedatan kalayan sakaligus sabalikan. Zakara sareng parantos nutur sal musannif buki musannif sunniyati taslisil udwi kana kasunahan ngatilu kalikeun ngawasu anggota wudu al magsulu anu sok dikumbah wal mamsuhu sareng sok diusap pi qaulihi dina dawuhan ki musannif Taharatu sareng suci salasan kalayan tilu kali. Wa fi badin naskhi sareng eta tetep tina salinan sapalina salinan matan atanas matan wa taqraru ari lapat at-taqraru maksudna bolak-balik aya tegasna mah li magsulin pikeun perkara anu dikumbah wal mamsuhin ataanu diusap wal muwalatu sareng tuluy-tuluy wa yughayyiru sareng sok dibahasakeun anha tina muwalah bitatabuin kalan apat tatabu atanapi tuluy-tuluy wa hiya ali muwalah alla yahsula yen tahasil bainal udwaini antara dua anggota naon at-tafriqun kasirun misahkeun anu seueur bal yutahhiru balik tadi sucikeun al udwa kana anggota ba'dal udwi sabada anggota biaisulaya jifu kalayan sakira-kirana teu kabujeng garing non al maksulu anu diwasuh qablahu memehna udwan tan anggota ma'i tidak hawai karena sarta kana kaayaan angin wal mizani sareng cuaca wal zamani sareng zamana wa idza salasa sareng di mana ngatilu kalikeun si jalma pal i'tibaru maka ari anu diitung-itung li akhiri ghuslatin kalawan akhir nawasuhan wa inama tundabu sareng pasti disunahkeun deui naon amwalatu tuluy-tuluy fi ghairi wudu'in dina saliyana wudu sahibu darurati jalma anu gaduh darurat babari beser misal daimul hadas
amma huwa sareng anapun sahibud darurat eta fal muwalatu maka ari tuluy-tuluy wajibatun eta wajib hartosna anu gaduh sahibul darurah mah wuduna kudu tuluy-tuluy maksudna mah beres salat tek salat wudu deui fi haqqihi dina hakna sahibud darurah wa taqiya sareng masih nyesa wa baqiya sareng masih nyesa lil wudu'i pikeun wudu naon sunnanun ukhra pasunatan anu sanes mazkuratun anu ditutur fil muwallat mutawallati dina kitab anu panjang babaranana. Alhamdulillah hatur nuhun, mudah-mudahan manfaat. Mangga bantosanana bade di like, di subscribe, di share subantos supados warga urang wargi-wargi urang kaum muslimin ibadahna langkung sae. Barakallahu li wa lakum.